Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber channel YouTube Bang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirod Jelema Gaib bagian ka-8. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satacan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka pamirsa anu tos satiasa tuhu manco ngomena ngalaikna oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sekota omongan laing teh Sirod, dewek ngarti euy, si laing nyindiran ka dewek, yen hate dewek luwih kotor, batan kulit si laing. Tapi ari jago anu model dewek mah, morek ngangles euy, eta omongan si laing teh bener palebah dieu mah. Jung wae atuh ari rek mandi mah. Tapi dewek hayang nguji sejen waktu mah, nah bener kulit si laing teh bersih. Cek Abah Jamil bari ngalewas kawas nu meunang ngomong atuh bring deui ku muridna ditaluturkeun. Abah, nah si Sirod teh kalah diantep mun tarok bae huluna bieu teh. Cek si Tihul sanggeus lalempangna jauh ti si Sirod. Tah lebah dieu si laing mah geus bodoh deui bae euy. Lamun tadi urang gagal, cek dewek oge ulah ngadua kalian, mending neangan akal heula bae. Da hirup jelema mah aya robahna. Aya jaya aya apes. Tah lamun ayeuna si Sirod eukeur digjaya nya urang anu apesna. Jadi lamun urang ayeuna eukeur ngarasa apes, teangan atuh waktu nu jayana pikeun urang ulah kajurung ku nafsu euy. Sabab si laing nyaho sorangan kumaha geuning buktina. Urang keneh bae saolah-olah anu elehna. Tapi lamun ayeuna kawona komo engke panginten Abah. Kumaha nu kagungan bae eta mah. Ngan tetela ka Sirod aya nu nang tayungan. Jadi anu sabenerna lawan Abah teh lain si Sirod. Tah nyaeta pisan anu kudu ku urang dipikir kalawan hati-hati teh euy. Sabab lamun salah nebak tina soal ieu mah bakal diceke ku jurig deuleu. Mending mana laing paeh diceke ku jurig jeung paeh dihakan kampak. Ulah kitu Abah. Duana oge abdi mah alim. Mun teh mah umur abdi kudu pondok ulah ku kaayaan anu cara tadi bae. Tepupugu diudag ku kampak. Saha anu mawa eta kampak teh Abah? Entong mikirkeun eta ilaing mah Tihul. Jauh keneh ka dinya mah euy. Mun sakola teh mah ilaing teh masih keneh alip-alipan. Ari soal bieu mah geus aya dina pangarti anu teu kaharti ku akal. Leuwih ti guruna nu diguruan. Nu matak geus tong loba pikiran ilaing mah gugu bae dewek. Cek Abah Jamil bari kerung tapi lempang nama jongjon kawas nu embung kaganggu. Ari Sirod mani anteng netep ka anu ngalewas kawas anu nelek-nelek kana ragana anu ngomong. Sabab dina nyaritana make jeung nyebut rek nguji kana kulit manehna nah bersih nah henteu. Atuh leung deui ngalamun mikir maksudna Abah Jamil rek ngujina teh kumaha, nah arek ngabinasa atawa arek kumaha. Lantaran teu kaharti tungtungna Sirod ngalewas arek neruskeun maksudna hayang mandi peuting eta itung-itung keur ngabungbang pedah cahya bulan caang jeung manehna salamat teu beunang ditarok hulu ku anu maksud hianat hayang nandasa ka manehna.
Barang datang ka pancuran gancang manehna teh mandi ngalaan pakaianana gebrus nyerugeun sirahna kawas anu nikmat pisan. Urut tadi lelompatan sieun di kadek si Tihul jeung nyeri di barogod dihijikeun kana jambu atuh terus awakna teh ku manehna dikosokan ku batu kambang nu hampang paragi kokosok suku. Sanggeus kokosokna lila terus nyerugkeun sirahna kawas anu betah pisan sarta jiga nu geunaheun buukna katinggang caye. Tapi sajeroning nyurug ngeng ku manehna kadenge aya sora deukeut pisan kadengena mata keung. Kok 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 gebeg siro teh ngagebeg ngadenge eta sora teh. Gancang sirah dicengkatkeun henteu dicurugkeun deui kana cai pancurana terus manehna ngareret ka gigir jeung ka tukang sugan aya nu nyampurkeun anu kadenge kokoak. Tapi sanggeus luak liuk ngan henteu aya nanaon atuh manehna ngahulang sarta pok ngomong sorangan dina jeroning hatena. Ah, dedengan wungkul ieu mah pedah ceulik katinggang cai meureun ceuk gerentos hate Sirod bari terus nyurugkeun deui sirahna. Kuak 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 gebeg deui jang Sirod teh ngagebeg bakat kurewas sabab ayeuna tetela sora nu tadi kadenge malah terus disidikeun. Tetela eta sora teh aya gigireun manehna sarta yakin bener sora kadengena teh geuman. Atuh pok manehna ngomong dina jeroning hatena. Aduh, cilaka aing teh ye. Aya orai sanca handapun ieu tampian. Gancang Sirod ati-ati manehna teu loba pikir henteu gugup-gugup acan sabab ceuk rasa manehna lamun kudu cilaka mah tangtu tadi geus dipacok waktu manehna kadinya tapi ieu mah bet henteu. Gancang manehna di baju nu ditunda dina awi anu dipake pancuran sarta ari geus beres makena eta pakaian kakara manehna malik ningali anu disada. Ari ret Sirod ngaliuk breh ningali aya bangkong meuni sagede boboko. Gebeg manehna ngagebeg. Rei bulu punduk muriding tapi manehna teu ngejat sabab boga kayakinan lamun manehna teu ganggu itu ge moal ngaganggu kitu pikiran Sirod teh. Nu matak eta bangkong teh ku Sirod diteuteup bae. Kok 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 eta bangkong teh disada deui gendayeun leumpang ngalengkah da puguh awakna gede henteu ngaclog cara bangkong anu biasa katinggal tapi ieu mah bet leumpang sukuna maneka ciri kuku-kukuna rangwas atuh jang Sirod ngelepar bari panonna mah tetep ngawaskeun ka eta bangkong anu harita keur leumpang. Keur kitu teu kanyahoan jol bae aya jelema nyampurkeun ka eta bangkong rag eureun luhur tambakan bari brak manehna daku sarta cong eta jelema nyembah ka bangkong nu gede bari pok manehna ngomong kieu anu kadengena. Dawuh timbalan abdi Gusti bade ngiringan kana pituah dampal Gusti ceuk eta jelema bari nyembah ka eta bangkong. Sanggeus kitu eta bangkong terus lempang deui bae ngajugjug ka sirah cai ari eta jelema mah gawenangan sujud bae lila henteu cengkat-cengkat atuh Sirod teh heraneun gancang bae disampurkeun. Hei Kang. Ya Akang, keur naon sujud di dieu? Ceuk Sirod ngaguyah-guyah nu keur sujud. Eta jelema nu sujud gancang harita teh cengkat breh beungeutna katingali keur begang katambah pucat. Kulitna sepak koneas teu beda ti mayit bae sarta neuteup ka jang Sirod. Bari pok manehna nanya. Saha anjeun teh? Ceuk eta jelema anu bieu sujud teh. Abdi pun Sirod Kang, dupi Akang keur naon aya di dieu? Oh, Sirod ngaran ujang teh. Akang aya di dieu teh. Tas tapa ajang, tuh di ditu dina sela-sela akar loa. Nu pinuh ku tangkal cariang. Didinya Akang tapa berang peting, teu aya nu ngaganggu. Sabab buni pisan lebah dinya mah. Ari lilana tepi ka ayeuna teh geus 7 poe 7 peting. Tepi ka peting ayeuna anu katujuhna teh. Napa anaon Kang? Geus hasil atawa henteu? Ceuk Sirod kata pisan. Ah, biasa bae lain hayang beunghar Akang teh. Lantaran Akang oge jelema beunghar. Lain hayang gagah deui, sabab anu gagah oge bisa dititah ku urang. Ari urang na loba duit mah. Jawabna anu tas tapa bari neuteup.
hayang naon atuh akang teh? Tos hasil kang atana pita acan? Puguh bae hasil mah, kahayang akang teh laksana, sabab ti bubudak akang teh ngan nyeri perih bae. Lamun keur budak diheureyan teh, ku budak deui. Batur ulin akang, geus kolot beki komo sok diheureyan ku kolot sareng ku budak. Tah eta akang teh boga panyakit eta, nu matak bakat ku perih, akang teh tapa di dieu. Menang pituduh ti jalma nu laluhung. Yen iwati di dieu anu aya harapan nyageurkeun panyakit akang teh. Asa luas bae miceun manehna, cuk nu tas tapa bari lurat reret ngencang atuhu kawas anu sieuneun bae. Kagungan kasawat naon akang teh? Panyakit eta nu matak era teu aya keur ngabandingna. Panyawat naon Kang? Sirod hayang geura nyaho. Penyakit eta Ujang, penyakit gondok. Gedena ampir sami jeung tampolong. Jawab anu tas tapa bari nyagapan beheungna. Da geus cager ayeuna mah lita seperti biasa. Aduh, ceuk jang Sirod mani ngaranjug sarta pok neruskeun omonganana. Gondok segede tampolong, segede sayang engang, Sirod mani olohok. Nya jang ari sarenang kuban teh meni asa dianggal bae. Aduh, sedih akang mah jang, ari geus pada ngocok teh. Komo kuno barangal mah pajarkeun teh, ulah mamawa anggal cenah ari ulin teh. Poekeun anggur ka ditu. Tah ku dasar eta pisan, akang luas miceun maneh di ieu tempat. Cek hate teh, kajeun paeh tibatan teu cager mah. Ari cagerna kusaha Kang? Jeung dikumaha ngubaranana? Sirod hayang nyahoeun. Nya kudu ngagogoh di ieu tempat bae. Ngetak waas jang ieu tempat teh. Tah lebah dinya pisan alun-alun katinggalna ku akang mah. Serta aya karaton mani agreng ari lebah dieu patamanan. Balongna mani herang serta caina curcor mata kresep. Kaparengan anu kagungan eta tempat, putrana teh cerik bae ngadat. Hayangeun boga bal. Ari anu disebat bal ku putrana anu kagungan di dieu teh nyaeta gondok akang. Tah di dinya Ujang, akang patepung sareng nu kagungan di dieu teh. Manehna ngurihit ka akang rek nginjem gondok keur cocoan anakna. Tapi ku akang teu dibikeun ari diinjem mah. Sabab lamun diinjem bakal dipulangkeun deui. Jadi usul ti akang mah hayang dipenta bae. Lamun dipenta tangtu dibikeun. Anu akhirna usul akang diterima kalawan make syarat nyaeta engke poe Jumaah akang kudu nunda kampret nu ditempelan ku duit talen disampaikeun dina tangkal cariang nu geus mangrupa dungus. Tah eta syarat teh ku akang rek dicomponan. Atuh teu tatapa sini deui gondok akang ku anjeunna dicomot. Nah Ujang, ari dicomot ari polonyon teh gondok akang ngabolonyon ngagulutuk ibarat bal. Atuh putrana teh seuri beri ajurug-ajurugan nyonyoo eta gondok beri heureuy disepakan. Kacida akang bungahna beri nyagapan beheung teh akang muji nuhun ka Yang Agung. Pedah beheung akang jadi lita teu beda ti beheung batur. Atuh akang bungangang ayeuna mah moal aya nu moyok deui. Tah bieu teh akang amitan bari nyembah ka nu kagungan ieu tempat anu tas wawasuh di ieu taman. Ceuk anu tas tapa nutup caritaanana. Oh, anu bieu disebut Gusti ku akang teh anu nyomot gondok akang, jawab jang Sirod mani olohok. Geuning Ujang terang, ceuk anu tas tapa mani ngahulang. Terang bae da kasaksian ku abdi mah Kang. Akang teh mani sujud-sujud bae ka hiji bangkong anu segede boboko. Ah, sawios Ujang, rek bangkong rek oray oge. Keur akang mah ku leungitna gondok oge geus untung. Jawabna anu tas tapa bari amitan leos lempang maju ka kidul. Ari Sirod terus balik lempang ka kaler. Tunda lalampahan jang Sirod harita. Ayeuna urang ngaguar deui lalakon Abah Jamil. Harita malam Jumaah Abah Jamil geus sasajen keur nyuguh kanu ngageugeuh manehna mah tara lowong. Saban-saban malam Jumaah sok ngahaja bebersih neneda kanu kawasa sangkan anu ngageugeuh lembur, henteu hiri henteu dengki, henteu jahil kaniaya, sarta mantu ka manehna teu hianat teu delaka. Sanggeus beres ijab qabul kukusna masing meledug mulak tepikeun ka eungap. Pok Abah Jamil nyarita ka murid manehanana. Si Tihul jeung si Kewen anu harita mendeko nunggu parentah sang guru anu keur nyambat nu gaib. Kieu pokna Abah Jamil. Tihul, Kewen, ingatkeun ku ilaingnya euy.
Ayeuna Abah rek nunuhun kanu ngagogoh di dieu. Ari tempatna di kuburan anu sanget. Awas si laing ulah sare peuting ieu mah nya euy. Sabab lamun laing sare sarua jeung ngaruntuhkeun pangemat Abah. Ceuk Abah Jamil bari netep kadua anak muridna. Mangga Abah, abdi ngiringan bae, jawab si Tihul jeung si Kewen mani barang ngajawabna teh. Syukur euy, ari sanggup mah. Kajabajang kamin mah. Sare oge teu nanaon, sabab dieu henteu nyieun permusuhan. Peuting eta sepi jempling bubuhan malam Jumaah mataksieun nu kaluar nya kitu anu di jero. Sanajan di imah oge ari keung mah teu burung duka kunaon sababna. Ulu punduk ting puringkak sakapeung mah osok nyak sur sare kulit carucukan muriding sabulu-bulu. Kewen, kunaon si laing buncelik bae lain peureum euy. Cek si Tihul siga nu teu betah pisan babacaan terus-terusan sapeuting jeput mah. Apan parentah Abah kudu kieu, jawab si Kewen bari netep ka si Tihul. Dipikir-pikir mali cik Abah teh euy, ari urang teu meunang sare, ari jang kamin sina ngaguhar. Pek pikir ku si laing Kewen, nah urang teh kudu ngemitaan anakna. Ah, jeung dilicikan kieu mah dewek marek sare bae. Nurutan jang kamin, naon salahna? Cuk si Tihul bari goledag ngagorer. Salah euy Tihul eta teh, ngalanggar kana larangan ti guru. Geura sok aya akibatna ari kieu teh. Wah, bodoh si laing mah Kewen. Ari ka guru ulah sumuhun dawuh teuing deuleu. Pek asaan ku si laing. Anu sumuhun dawuh teh diperes deuleu. Ku aing oge karasa yeuh meni ripuh ari sumuhun dawuh teh. Jawab si Tihul bari ngagoler teh nanggeui gadona. Lamun wani maga ka guru ulah tukangeun euy goreng patut eta teh. Ti deuha geura buahna teh pek rasakeun ku si laing. Ah, podol sero euy moal diambean ku aing mah. Piraku make buahan segala rupa na tangkal nangka dewek teh. Cuk si Tihul bari dug manehna sare teu lila kerek meni sugar segora kerekna teh. Bari kutap ketap sagala ari kerekna patembalan jeung jang kamin. Si Kewen gogodeg manehna mindeng ngalanggut tina bakat ting kutunduh. Tapi nguat-nguat maneh teu kabita ku si Tihul lantaran manehna ka guruna taat pisan. Nu matak tibatan sare kajieun panon dibaseuhan lamun geus rapet tea mah. Hayam reang kongkorongok harita geus nyedak subuh si Kewen masih cunggelik kemitan anu sarare. Beki isuk beki kuat pitunduheunana leungit ngadadak jadi calenghar barang bray poe rai-rayan kulutrak Bah Jamil datang ret nempo si Kewen diuk ari si Tihul ngagoler. Kewen, ilaing sare atawan teu ha? Tuh Abah abdi mah, jawab si Kewen meninggal para sebab kaciri Bah Jamil nafsu. Ari si Tihul? Abah Jamil nanya deui bari netep ka si Tihul anu masih kerek nyegrek. Sare manehna mah Abah, tuh geuning ayeuna oge masih ngaguhar, jawab si Kewen bari nunjuk ka si Tihul anu keur nyegrek, bari sungutna kutap-ketap siga nu ngimpi keur dahar. Belagog, cuk Abah Jamil bari hiuk bek bujur si Tihul anu keur sare tibra teh disepak ku suku katuhuna Abah Jamil. Wow, alah, kadiekeun euy, cuk si Tihul ngagorowok bari cengkat, sarta lurat deret ngenca ngatuhu. Naon kadiekeun teh Belagog? Abah Jamil bari nyorongot. Aduh Abah, nah teuing teuing Abah teh. Abdi keur raos-raos ngelanang ka asak, sarta dipesek di dahar, ayoh digeringkeun. Sirik Abah teh, cuk si Tihul teu euleum-euleum nyaritana teh sebab dia teh manehna keur ngimpi. Ngimpi ngalanang ka sia teh Belagog. Oh, sumuhun Abah, nangka asak meni gede sarta ku abdi dipesek. Aduh, meni kaambo deui ieu seungitna, cuk si Tihul bari tanggah teh. Terus manehna nyeseup hawa saolah-olah nyeseupan seungitna nangka anu melenghir. Tapi kagondok lakina katingali siga hirup. Bahaya sia Belagog. Kabeh aturan aing gagal deuleu gara-gara sia. Nah sia dicarek molor make ngagohor ha. Ayo hindit sia, nyiar duit seketip keur meuli deui surutu, bro. Lamun teu meunang duit dina poe ieu,
temenang ka dieu sia. Nya, indit cek Abah Jamil beki nafsu bae sigana teh. Kira-kira atuh Abah, apa ieu teh poe keneh. Engke bae atuh ari perioge duit saketip mah. Lamun geus borang keun bae teu bisa kuli oge abdi mah rek maok pare. Tanggung aja lah. Pendek nama entong hariwang. Geus nyebut maok deui. Teu meunang duit nu teu halal deuleu. Teu meunang. Kudu nu halal keur sasajen mah. Abah Jamil beri nyorongot. Mangga Abah, ulah bendu bae atuh Abah. Tang tos upami tos siang abdi teh bade ikhtiar. Cuk Siti Hul rada teu ngeunah ku Abah Jamil teh pira kasalahan sakitu mani dicarekan beak bersih katambah jeung ditalipak sagala rupa. Barang harita geus beurang Abah Jamil mah dug sare lantaran sapeting jeput manehna teu sare pisan jongjon bae di kuburan ngemat anu diwawuhan. Nya kitu deui sikewen harita dititah sare ngan Siti Hul diparentah kudu bisa nyadiakeun keur sasajen peuting engke. Sanajan lain waktuna rek dicoba-coba bae arijang kamin tugasna nyadiakeun keur dalahar. Leos Siti Hul teh indit manehna bingungun pisan ka mana nyiar duit sabab harita mah hese nyiar duit saketip teh sabab geus 4 leteren lamun dibelikeun beas atuh Siti Hul ngahulang kalah leos bae indit ngalantung kalebah loa nu pinuh tangkal cariang. Gawe Siti Hul ngahulang di dinya ku kulintingan bari neuleuh buah loa anu marayak dihandap marurag dihakan lalai kerijongjon ku kurilingan breh dina tangkal cariang manehna ningali baju sigana mah disampaikeun atuh beug hatena reuwas barang ningali baju teh. Terus bae gura-giru Siti Hul datang ka dinya bari ningalian baju si horeng teh baju kampret mani weuteuh keneh pisan katambah aya duitan siga dipake kancingna tetela duitna talen atuh Siti Hul olohok bari rada luak liuk sieun aya jelema deukeut. Barang tetela di dinya teh aya jalma nu cicing sanajan anu ngaliwat atuh teug hate Siti Hul aya sangka nu goreng yen eta baju kampret teh bawa bangsat anu lumpat sarta ragrag teu karasa nyampaina tangkal cariang. Atuh beuki reureug bae sabab mun terus dibuka jeung impian peuting tadi tetela sarua pisan manehna teh manggih bagja. Tina bakat ning ku atoh heat Siti Hul main pout het jiga nu gelo sebrot kaditu kadieu ngagunakeun hiji jurus sanggeus capek wat heat kakara manehna eureun gandeang manehna lempang bari muru eta kampret sarta pok ngomong sorangan ngahaleuang ditembangkeun ari laguna teh pangkur. Aduh dibaca we pamiarsanya. Aduh bagja awak gara-gara peuting tadi tas ngimpi dibere nangka sahulu ayeuna papanggihan aya kampret kadeuleu nyampai ngagantung kancingna duit talenan anu leuwih ti saketip. Sedang aing dipentesna ku Bah Jamil ayeuna kudu bukti duit keur meuli susuguh lobana ngan saketip. Ari ieu buktina leuwih ti kitu malah kampret kepiboga lumayan pikeun disalin. Seleundeuk Siti Hul nempo kana kampret anu bodas manehna meuni kumetap hayang gara-gara make duitna anu dikaput siga ngahiji lir kancing ku manehna rek dilaan pikeun setora ka Bah Jamil. Geus henteu loba pikiran eta kampret teh dicokot ari gap ari guragil Siti Hul meuni celengeuk lantaran gondok lakina ngadak-adak jadi gede ngaburayot meuni berat dikira segede nangka sarua jeung kalapa atuh Siti Hul buncelik henteu lemek henteu nyarek melotot bakat kurewas. Bari ngahulang celengeuk ragamang leungeun Siti Hul ngaragapan anu ngaburayot barang manehna ngartieun yen ngadadak jadi gondok. Gero manehna ngagero ngajerit meratan langit tina bakat ning handeueul. Abah, aduh Abah, Yung, beung abdi anakan Abah. Aduh, cek Siti Hul bari mangpengkeun kampret panimut teh berebet manehna lumpat siga nu notogeun maneh. Ari datang ka imahna gebro panto eta imah ku manehna teh didupak gebro manehna nangkuban. Segruk ceurik ngabangenge lir ceurik awewe bae. Ngadenge anu ngagebro
panto imah muradul Abah Jamil nu keur sare korejat manehna hudang kawas nu lulungu pisan. Barang ngadenge nu cerik gancang manehna teh loncat beri ngarawel kampakna. Gero deui ngagorowok. Aya naonna? Abah Jamil nafsuna mending ngagedur samarukna sirod ngambuk. Si Kewen oge ngorejat bari ngagisik panona lantaran keur sare tibra aya nu ngagoloprak. Si Tihul ngadupak panto. Atuh manehna reuaseun bari netep ka si Tihul nu keur cerik ngabangingik nangkuban kana palupuh. Ari Abah Jamil nangtung sarta ngamangkeun kampakna bari kerung henteu ngomong ningali ka anu cerik si Tihul awuk-awukan. Kunaon sia teh Tihul bet mewek bari nangkubana? Salangan sia teh. Abah, aduh, Abah, aduh, silaka abdi teh Abah, silaka, aduh. Cuk si Tihul bari tetep bae nangkuban teu daek cengkat. Kunaon sia teh kurang ajar? Ayo cengkat. Abah Jamil nyentak deui. Korejat si Tihul cangkat serta gek manehna diuk bari tanggah ka Abah Jamil panon pinuh ku cimata lantaran biotas cerik serta ngomong dumareuda tina bakat ningku sedih. Aduh, Abah, abdi teh jadi make pendok, Abah. Aduh, tulungan Abah. Cuk si Tihul dumareuda bari segruk cerik deui malah nyebut jadi gondok oge. Ari pokna mah make pendok kakatku gempeur meureunnan. Bah Jamil mani olohok bari netep ka si Tihul nu beheungna ngaburayot manehna ngagisik panon kawas anu hayang sidik. Barang geus teh pisan yen beheung si Tihul gondok atuh manehna gogodeg bari pok nyarita kieu. Tihul, maneh teh jadi gondok euy. Kunaon euy? Cek Abah Jamil leuleus pisan nyaritana teh kawas anu watireun pisan bari melong kana gondok. Abah, landongan ieu abdi teh atuh Abah. Aduh, teu kuat bah, jeung di kieu-kieu mah kajian maot bae bah. Bah Jamil henteu nembalan gawena gogodeg bae bari netep kana gondok, ret ngareret ka si Kewen. Leos manehna mah indit, sup asup ka jero goah duka teuing arek naon si dakap sinukut tunggal watireun ningali murid. Ngadak-ngadak jadi gondok katambah gondokna gede, manehna hayang nyahun saha nu wanieun heureuy. Kewen, aduh kumaha yeuh dewek jadi kieu euy. Jeung naha Abah teh kalah asup ka goa. Aduh, ieu. Ceuk si Tihul bari menyeng nembongkeun gondokna. Si Kewen watireun pisan gancang manehna nyamperkeun ret ngareretan gondokna terus bae dicabakan hayang nyaho dipencetan. Tetela nyod-nyodan kawas daging jadi bae atuh si Kewen ngahulang bari pok manehna ngomong entas nyabakan gondok teh kieu pok-pokanana teh. Tihul, tah ieu rasana ari teu nurut ka guru teh euy. Ilaing geus ngimpi dibere nangka nya. Ayeuna dina buktina dibere gondok. Coba lamun maneh nurut ka guru moal kajadian anu sarupa kieu teh euy. Tapi geus nasib maneh bae Tihul jadi kasep lantaran maneh jaweran. Aduh, embung jaweran dewek mah Kewen. Ilian bae atuh ku si laing euy, ari kasep mah kop dewek marido gondok teh dipindahkeun ka si laing. Keun namun gondok dewek bisa pindah ka si laing. Daek euy dewek teh ngabulaan ka si laing. Cuk si Tihul dumareuda. Waktosna kabujeng sae pamirsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.